narembongan mega nu bodas katinggal kumata kuas diliwir angin nu datang di belah hilir tembus nati karasaku asa trim dengan daunan katinggal pating arulang kahibaran bubulan makrakcang di Cilengekra kuring mana bulan bentar kagungan Gusti anu murbeng alam Cilengkra lemur kuning paninengan lemur subur tekurangku sandang pangan bulan bentang anu narembongan mega nu bodas katinggal kumata kuas diliwir angin nu datang di belah hilir nembus nati karasaku asa tingtim dan daunan katinggal pating arulang kahibaran kubulan makrakcang di Cilengekra kuring mandang bulan bentar kagungan Gusti anu murbeng alam Cilengkra lemur kuring paninengan lemur subur tekurangku sandang pangan di Cilengekra kuring mandang bulan bentar kagungan Gusti anu murbeng alam Cilengkra lemur kuring paninengan lemur subur tekurangku sandang pangan. lagu naon bete? Cilengkrang mana bete? Cilengkrang. Momon. Aya di Sumedang mah aya Cilengkrang didinya di Ojo Lali. Oh ayahnya Pak. Cilengkrang. Oh Di Wadoge gaduh Cilengkrang. Cilengkrang ya aya. Nya aya di Wadonya Aya. Cilengkrang. Aya. Cilengkrang. Lain ye. Kumaha Pak? Teman-teman baraya sadayana. Mohon. Urang teh sanes kirang sono. Tah, eta. Asa teh karaos waktunya. Mohon. Ti tadi urang prung jam 8. Ayeuna hampir jam 10. Alhamdulillah katanya. Mohon dah betahnya resepnya. Betah, itu sederhana kesenian teh. Geus Tapi Pak Abdi mah anu ka kantun eta nu teu can ka kintun. Saha? Anu nyadak itu nu nyadak pesawat ka dieu atuh ti wado dugi ka di Cimungka dugi ka dieu. Supir Mohon. nyakintunan ke bisi punung lamun urang ditinggalkeun kumaha? Tak eta abdi teh belang ditinggalkeun ku supir teh. Eta Bapak Ken anu ti Kampung Banjarsari. Oh. Ken urang Banjarsari. Mohon. Mangka bagur eta mah. Eta mah mangkanya ngeunah. Bagur, biar dia ka mongjang cenah ieu lah cenah cai teh. Oh, cai teh. Aduh, aken punten.
Da ieu. Paneurikeun kitu nya. Oh, ieu Cecep anu ngaturna. Tah eta mu. Teu ieu. Pakubu hawatos ken pakubu. Adi kintunan Kang Kengken. Ieu lagu ti Mang Ujang. Ti rekan-rekan ieu mah. Ya nuju nongton Mang Ujang teh. Lain waktosnya. Ye, priyogi ka uninga ka masyarakat tukang nyalung. Anu resep nyalung. Anu hoyong tampil di SMTV. Bersedia gitu nya. Mangga sumping wae, bel wae telepone ka Mang Ujang. Kakang Ujang Amor wae nya. Mohon. Tah, selaku koordinator SMTV tentang calung. Tah eta. Bilih anu hoyong berminat mangga kantun di bel bae. Mohon. Haturan Bapak Juya, Bapak Ketua Paguyuban Calung. Paguyuban Calung sakabupaten Sumedang. Bapak Juya wilujeng wengi, wilujeng nongton. Kayak yang lebih gitu nya anu Bapak Aman anu di sanggar di Kebon Baru gitu ti kintuna ti Mang Ecle gitu nya. Oh. Aya keneh. Lain ye. Kumaha. Aya eta urang ditu cenah non urang babakan peundeuy. Muhun tah kumaha tah. Babakan peundeuy jeung urang peusar. Eta teh. Kiriman cenah ka abdi. Ku bapak we abdi teh apa? Teu apa kira apa? Baladi dinya eta urang dangdeur. Oh eta Mang Otang. Astagfirullah. Apunten Mang Otang sadaya dipapanurikeun kitu nya. Cenah osok nyengcle we abdi teh. Gitu eta teh di SMTV benten. Mun sakali deui atuh ka para penonton sadayana anu narongton di TV-na masing-masing. Rupina sakitu bae garapan calung SMTV anu dina wengi ieu ku calung Macaka. Rupina urang cekapkeun dugi ka dieu bae hatur nuhun. Tapi ulah hilap. Aya keneh salagu deui. Nya lagu nu pamungkas salagu deui. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dago Pakar. Hapayunkeun. Tresna mekar iya di dago bakar tukerepah janji bakal sauyunan tepung rempuk jajantung rejeng jajantung awora jadi hiji ngaruntui lidah buah kaung ricitna manu jeung seorna angin melit asih ngahariring oyakna dahar musikeun rema pandangan silih cepeng gempang mapai kaendahan dago bakar geus nganteur ka pangantenan dago bakar langgeng nyanter na ingetan cek beja cenah cek beja dago bakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago bakar ganti ngaran kuring wakcan haja arek balaka sukana angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguhan nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat umbaran
Soloyong Oba Asik Tresna mekar iya di dago bakar tuker janji bakal sauyunan tepung rempung jajantung rejeng jajantung awora jadi hiji karutulir buah Cita manu jeung seorang angin melit asih ngahariring oyakna dahan musikeun dema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan nganter kapangantenan jago bakar langgeng nyanten ingatan cek beja cenah cek beja jago bakar ngarekaan cek beja cenah cek beja jago bakar ganti ngaran